Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sasarangan di saksana semung di cumantarang langkungan channel Carsun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng anu maneuh saban wayah kieu dina jejer guludug nu jadi sabab karya Carsun Bakekok dina bagian anu ka-60 genepna. Mudah-mudahan kayana ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalebu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana, di suklakna, di siklukna, di sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumpule seni urang, seni tradisional Sunda. Mitra kumadara ramang dina dinten ayeuna teu oleh pribados naroskeun nya teu kenat naroskeun kepala wargi sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan sing dipasihan dipaparin kesehatan sarlawasna, dipanjangkeun yuswana, digampilkeun dina sagala urusanana. Amin. Mitra, sabada teu nyangkolong tingkana waktu satunya mangga urang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun, wilujeng manco dina hapena sewang-sewang. Prung. Kata, yakin Ratna hoyong sawo. Kang. Menika tidak bisa hoyong na pugu. Rati, Kumaha Kang? di mana kita ya sawo tuh? Wayah kieu mah asa Duka tuh Kang. Bagi ku ayeuna mah pangitan teu usum da. Rati harita ngerungkeun tarangna. Ardi harita pok ngomong kada jadi pamajikan anak nu kahiji nyaeta Ratna. Ratna, kumaha teu pami enjing we urang milarian sawona. Ratna teu nemalan ngan ketingali panonna harita beueus ku Cipanon. Ratna, Biasa Ratna ben milarian aya Kang Alima. ceuk Ratna deui harita. Ih, nyantos-tos atuh. Enak Akang bade milarian. Rati, anter yuk Akang. Mohon Kang. Harita Rati arek nuturkeun ka Ardi. Tapi reungeun Ratna harita nyepeng kana pegelang reungeun Rati. Teh mah antosan di dieu ih. Rata teh rencak. Nyamuan atuh. Ati tos we Rati mah di dieu we. Biasa Akang anu milariannya. Harita Ardi sanajan berat hate kepaksa dengalkeun Ratna jeung Rati rek neangan sawo anu dituju nyaeta pasar anu aya di Dago. Dakuna dak dumadak Rati teh Ratna teh make jeung hayang sawo tengah peuting sagala rupa nya ka mana atuh neangan sawo aya kieu ceuk Ardi harita. Barang harita nepi ke pasar Dago, tetela pasar Dago geus tutup. Kur aya hiji-hijieun anu dagang, eta oge anu aya di sisi jalan. Ih, geuningan. Wayah kican pararuka geuning ieu. Ceuk Ardi bari ningali jamna tetela. Jam teh geuning 12:30. Duh, kudu ka mana atuh ieu? Wah, kitu ke Bandung mah. Tapi di mana nya? Ardi harita ngabalikeun mobilna. Terus nyemplung menuju ke kota Bandung. Setiap aya nu dagang buah-buahan sisi jalan Ardi pasti eureun. Nanyakeun aya henteuna buah sawo. Tapi tetela buah sawo dina waktu harita kahiji encan usum, kadua-duana memang langka tengah peuting anu dagang buah-buahan. Akhirna Ardi mutuskeun telepon ka babaturanana. Nyaeta Dahlan. Nanyakeun
Gimana nusuk biasa jualan buah sawo. Dahlan ngebejakeun yen anu sok biasa aya buah sawo teh biasana cenah daerah Kopo. Harita ini ke daerah Kopo nyetana ke daerah Sayati. Anu tetela di Sayati teh kacida jempling cebrekna lantaran memang kayaan tengah peuting. Ardi harita nepakan kana sirahna. Aduh, kemana aing jangan buah sawo. Aing lamun balik lengol teu moal buah sawo tang tunaratna pasti ngamuk ya. Ardi harita mutuskeun ke pasar Caringin. Di pasar Caringin Ardi kukurilingan, tapi kasukuna harita berelok leutak lantaran kukurilingan di jero pasar. Setiap dagang anu dagang buah-buahan harita ditanyakeun boleh. Buah sawo teu kapanggih ku Ardi. Sageus eueuh dicaringin, Ardi terus ka pasar Andir. Nya kitu deui di pasar Andir nepi ka calana jeung sukuna Ardi sigah anu tos di sawah lantaran leuleumpangan dina leutak dina kahayaan anu rada pecrek tur kotor. Barang harita Ardi nangtung katingali aya nu dagang dina Carangka. Ardi ningali buah-buahan nyaeta bangsa-bangsa ning cau jeung sagala rupa. Ardi pok nanyakeun iseng. Mang, aya naon jang? Ceuk eta nu dagang harita bari eureun neuteup ka Ardi sedang gentang-gentangna masih kena dina punakna. Punten, icalan buah sawo teu Mang? Aduh, aya si buah sawo mah tapi kantun anu arawon aja. Margi da kita di enjing ieu teh. Oke, salit deui rada baruruk. Kumaha tah? Aduh, ya wios Mang. Sobi ningali ceuk Ardi harita kacida pisan bungahna. Tukang dagang harita kasisi terus nyimpen dagangan anak anu ditanggung. Tukang dagang langsung ngorehan eta buah sawo anu tadi geus disimpan dina jero tanggungan lantaran moal dijual deui ceuk pikirna lantaran eta sawo teh geus goreng sajaban enting goreng teh loba anu baruruk. Duh, sabaraheun mangga atuh kinten-kinten ieu? Mangga we canak. Ih, Mang, ieu mah da bade meser abdi mah. Mohon mangga we canak da ieu mah kantun awon. Duh, Ardi harita ngodok saku. Sanggeus aya dina leungeunna eta duit dikepeulkeun ka si Mamang. Ih, padahal mah canak we atuh jang. Nah, ieu mah ku Mamang oge duka dipicieun panginten. Ih, ieu Mamang ngakentosan we ieu mah. Wiosnya nuhun pisan Mang. Cek Ardi harita anu rurusuhan sabab waktu geus nyedek kawanci subuh. Kira-kira Ardi 2:30 nepi kana jadi ka imahna. Katingali satpam oge pembantuna harita anu aya di jero mukakeun panto. Pok Ardi ngomong ka pembantuna, Bi, nah Ratna sareng Ratih tos barobok. Oh, Den. Kita tadi oge tos barobo da, Den angkat oge teka kuping deui. Aneh Ratna teh. Kunaon cenah? Ongkoh cenah hayang sawo tapi kalaka. Cek Ardi harita kukulutuk sorangan rada jengkel kana jadi pamajikan anak. Ongkoh hayang sawo tapi kadon sare. Ardi harita kaketrok kana panto kamar. Sedengkeun Ratih anu teu meunang pindah di kamar manehanana. Ratih kapaksa sare ngeukepan Ratna lantaran Ratna anu memang mung jauh jeung Ratih dina waktu harita. Kadenge anu kaketrok Ratih gawat mukakeun panto. Geus nyaho ieu eta teh salakina pasti datang. Peket berai panto dibuka. Katingali Ardi menikut celana keranan. Sukuna siga tina leutak. Ardi.
Ih, mani bau kieu Kang Ardi teh. Cek Rati beri nutupan irungna mundur ka tukang. Ardi teu ngomong, rada baketut. Lantaran kesel karatna anu memang kalah ka sare nyegrek ti beranak kerana. Nata bobo. Mohon Kang Dita tadi kerat nama atas bobo. Ratna teh kunaon cenah. Kumaha sawana kenging Kang? Nya aya tapi sawona daena mah teu usum yo oke untung-untungan tadi rek di pasar Andir puguh. Harita Ardi asup ka jero. Ngan kurati ditahan. Ih, Kang teh mani kita kotor Kang atuh ibak heula ih. Mani bararau kieu. Cek Rati Harita beri nyepeng nanti beri ngadorongkeun dada salakina nya teh Ardi. Ardi sadar yen manehna tos leuretakan ningali ka handap tetela manehna lir ibarat di sawah. Nya ya tuh si padahal ieu na non sabona. Ratna anu kita tadi ngadenge aya nu guntrang. Harita ngulisik. Ratih. Cek Ratna Harita bucuk bari cupa-capa kana gigireunana tetela Ratih geus eueuh. Harita Ratna nyengkatkeun awakna. Katingali Ratih keur ngobrol dina panto jeung Ardi. Ardi. Ratna dengan kisi gugah. Ratna Harita tetep ka Ardi. Katu akang bade bersih lah ya. Ya bade kotor kacida. Cek Ardi Harita bererek ngaleos. Ari Ratna ningali kana suku Ardi ngadan cikikik seuri. Akang teh meni lucu gitu. Cek Ratna Harita. Atuh puguh Ardi Harita kerung. Cek pikiran naon anu dipika lucu cenah cek Ratna. Tapi Ardi teu medulikeun kana jadi pamajikan anak. Terus ini kacai rek bebersih lantaran suguna bener-bener kacida pisan kotor. Sanggeus beres Ardi Harita kukumbah. Ardi balik deui ka kamar. Nu katingali Ratih keur diuk dina sisi ranjang. Maturan Ratna. Ratna. Kalasan sawote. Aya tapi kumaha sawana awon. Ana mah teu hoyong da Kang. Cek Ratna anu molohok ka Ardi. Bangun anu jengkel na keranan manehna geus bebeakan neneangan tiba-tiba ayeuna Ratna nyebutkeun geus teu hayang sawo. Astagfirullahaladzim Ratna. Ieu akang tos milarian sawo ieu kenging sawona. Ratna Harita menyunkeun bibirna ka hareup. Mentek gemeskeun Ardi sorangan. Kang teh dar. Lima tukang enak mah. Ratna anu malieuskeun beungeut lantaran kesel. Teuing kesel kunaon? Teu puguh-puguh ka Ardi teu ujug-ujug kesel. Ardi ngareret ka Ratih anu keur imut ngagelenyuk. Pok Harita Ratih ngomong ka Ratna beri usapan kana tongongna. Ratna. Ih. Kang Ardi tos ngusahakeun itu kenging tuh. Sok makan heula. Cek Ratih leuleuy ka Ratna. Ih, da ahli mah tuh teh. Cek Ratna mugen. Ardi Harita gek diuk dina kursi hareupeun meja rias. Bangun anu kesel bari ngagebeukeun bujurna kana sofa. Nyantos atuh hari alima. Cek Ardi Harita beri katingali paromanana bangun anu kesel na kerana. Harita Ratih neuteup ka salakina. Nyantos Kang. Ninggal Kang istirahat heula. Cek Ratih Harita beri rek ngaleos keluar. Ratna ningali Ratih anu rek ngaleot keluar. Harita pok ngomong. Ratih ngeureunkeun leumpangna.
Terus kareret ka Ratna. Ya naon Ratna? Teteh bade ka mana? Ih, teteh bade ka kamar teteh. Di dieu wae teteh mah. Ratih neuteup kana jadi salakina. Biar aku di dieu. Ratna. Ya wios di dieu. Ceuk Ratna harita bari baeud lantaran embung ditinggalkeun ku Ratih. Ratih kapaksa harita balik deui geek diogeuna sisi ranjang. Ratna. Ibu Kang Ardi bade istirahat di dieu ayeuna. Nya teteh ayeuna di dieu. Pokona mah teteh kada di dieu. Ardi harita anu ningali pamajikanana keukeuh. Nitah Ratih anu sarua pamajikanana titah cicing sakamar jeung manehanana. Ardi narik napas panjang. Ningali sikep anu aneh ti Ratna kawas kitu. Kunaon cenah Ratna teh tara-tara disasari aneh ieu. Kalakuan teh asa batak pijengkelin kunaon nya. Dina hate Ardi harita. Kang, Ceuk Ratna di harita beri neuteub ka Ardi. Naon Ratna? Akang mah di luar teh bobona. Ceuk Ratna nu ujung-ujung ngusir ka salakina titah di luar sarena. Ardi harita molototkeun panaonna asa teu percaya kada jadi pamajikanana anu biasana teu meunang jauh ayeuna ujug-ujug titah sare di luar. Ratna, piraku akang kada bobo di luar. Bias akang di dina sopa. Ih, Kang teh. Halim atuh Kang. Ceuk Ratna harita bari manyunkeun bibirna ka hareup. Ardi teu bisa kumaha deui. Lantaran geus apal kana sikepna Ratna lamun kitu teh kudu kitu. Ardi kapaksa nyokot simut ngaleos keluar. Sedegen Ratih anu digigireun Ratna sanajan karunya ka Ardi harita ketingali seuri nyikikik. Ardi harita ngadila ka Ratih. Bangun anu kesel lantaran Ratih kalah nyeungsirikeun. Sanggeus kitu Ratih naik kana ranjang. Panto ditutupkeun ku Ardi ngan pedah dikunci. Ardi sanggeus nepi keluar harita kukurilingan bingung rek pisareun kudu di mana cenah. Piraku manehna kudu ngagoda dina sopa. Harita Ratih atau napi Ardi nuju ka kamar Ratih anu memang kahalangan sabara-bara rohangan tidinya. Sanggeus Ratih Ardi harita asup ka kamar Ardi asup ka kamar Ratih. Ardi langsung ngagoledogkeun awakna ngabebeutkeun karep kana ranjang lantaran ngarasa jengkel kuna jadi pamajikanana ngadon ngusir padahal ayeuna teh bagian giliran manehanana anu kudu sare di kamar Ratna. Ardi teu bisa sare nepi ka isuk hayo we guling kasahan ka kinca jeung ka karo. Ingat-ingat kunaon Ratna bet kalakuanana kawas kitu na karana. Sedengkeun Ratih jeung Ratna anu geus tibra. Ratna anu ngadadak hayang dikekeupan ku Ratih harita. Siga budak leutik anu memang main tadi kekeupan kudu jadi indungna. Tingali harita Ratna nyusupkeun awakna kana dada Ratih. Sarena tibra na keranan. Sama Ratih anu nyemutan Ratna jeung dirina harita ngekeupan ka Ratna. Isuk-isuk kira-kira tabuh 4:30 sanggeus salat subuh. Ratna jeung Ratih harita ka dalalapur. Sanajan aya harita pembantu 2. Tapi lamun urusan masak yang salakina pasti dilakukan keduaan taran nitah kanu jadi pembantuna. Harita pok Ratih bari nyiksikan bawang ngomong ka Ratna. Ratna. Nah, geuning Ratna mah ngandon ngusir Kang Ardi. Teuing Kang jadi sebal puguh ge.
Mani hoyong we di kameratna. Ceuk Ratna harita bari manyunkeun bibirna. Ratih imut ngagelenyo. Bari nyimpen eh, bawang anu geus diseksikan. Ratna, ih ulah kitu gelis. Apanan ayeuna teh bagian ka di kameratna atuh. Nya Kang Ardi kan karunya panginten kedahna ayeuna sareng bobo sareng Ratna ayeuna ngadon bobo di kamar teteh tuh. Wios we teh. Ceuk Ratna harita nu masih kena ngarasa jengkel ke Ardi teuing naon sababna padahal Ardi teh bener-bener teu boga dosa ka manehanana. Harita waktu beuki nyerelek ka beurang. Isuk-isuk panonpoe anu moncorong nyaangan alam sakabehna. Manuk recet di sarada. Beriting araclek dina dangdaunan kikiplik sarta mandi dina cai ibun anu ngagarenda. Katojo ku panonpoe meniting borelak liga intan berlian. Harita Ardi anu sare nyedek ka subuhna tapi kata bisa sholat subuh lantaran kabur tunuh terus sare ngaguhar. Ratih anu asup ka kamarna harita ningali Ardi anu masih keneh tibra. Pok Ratih harita ngomong sorangan. Karunya Kang Ardi. Padahal sare di dieu sorangan. Cek Ratih bari imut ngagelenyu. Harita nyemutan awak Ardi anu ngabuliklak. Senggeus beres nyemutan. Ardi Ratih rek init di keluar. Teu kanyahoan leungeun Ardi harita nyamer kana pelebat sangkeng Ratih anu arek init keluar. Atuh puguh we. Ratih kaget sapada harita ngagoak. Ih, duh. Ceuk Ratih harita. Leungeun salakina harita montel pageuh dina pelebat cangkengna. Ka mana Ratih? Ih, Kang, Ratih bade ke dapur. Ka dapur rek naon? Ya, biasa masak Kang. Itu sareng Ratna. Ieu geus sareng Akang. Ceuk Ardi harita. Ratna anu ngadagoan Ardi can keneh hudang. Harita kesel. Ratna anu ngingking harita nyampeurkeun ka Ratih, ka kamar Ratih. Anu memang pantona katingali malenge. Langsung bulubus. Barang asup harita katingali. Ardi keur ngekeuweuk Ratih anu rek init keluar lantaran rek masak. Ratna langsung ngaburilakeun panonna. Ardi. Ratna. Ceuk Ardi harita bari ngeureunkeun aktivitasna jeung Ratih. Ari Ratih harita ngabalieurkeun beungeutna lantaran era. Ratna ujug-ujug nangtung dina panto bari neuteup ka manehanana duaan. Ratna. Ratna harita ngadeukeuttan ka Ardi. Rasa hatena anu memang rasa cemburu seutik oge ka Ratih. Gep nyepeng kana awak nyepeng kana tak-takna Ardi. Golehe we. Ratna ngagolehe disagigeureun Ardi. Teu medulikeun Ratih anu molohok ningali kalakuan sikep anu jadi naon ngaranna teh? Nya masih kena pamajikan salakina. Bingung ku kalakuan Ratna anu model kitu. Ratna anu agresif ngadadak harita geus teu bisa dicegah nanaon. Anu antukna harita Ratna jeung Ardi oge Ratih sakamar sarare jiwana.
Para mitra kaum dangu sadayana. Dina waktu harita Ardi anu geus mandi nyiapkeun diri arek init ka kantorna. Nyaetana ke tempat resto anu kumanehanana dipimilik di pusat kota Bandung. Ratih jeung Ratna anu geus mararani geus dararang dan geulis. Harita ngajak salakina sarapan. Sanggeus beres sararapan, Ardi pamitan kana jadi dua pamajikan anak. Rek init nyaetana seperti biasa aktivitas ka restoran anu dipimilikna. Kakocap Ardi geus nepi ka kantor. Isuk-isuk kene harita katingali karyawana sibuk. Lantaran loba pisan anu dararatang kadinya mobil di tempat parkir ngejajar. Di luar kota oge aya sababaraha hiji anu plat B, plat T jeung mobil-mobil anu lainna lantaran resto Ardi anu makin dieu teh makin kamasyur wae. Ardi asup ka ruanganana. Sageus diuk dina hareupeun meja, Ardi buka laptopna rek ningali laporan di karyawana anu sok biasa dikirimkeun kana email. Sangeus aya kira-kira setengah jamna Ardi ngadekul ningalian laporan. Terus Ardi ngabeuhaikeun awakna anu pindah kana sofa nu aya di kantorna. Ardi harita seri sorangan. Lantaran dina peuting harita, dina poe harita, manehna anu ngarasa bungah nakaranan. Sabab tadi isuk-isuk di imahna memang anu dijieun acara ngadadakan ku dua pamajikanana. Ratna. So kadang-kadang aing lucu kemaranehana duaan. Tapi aing bersyukur boga pamajikan anu duana anak geulis terus satiasa tuh ka aing. Ceuk Ardi harita beri cengkat. Terus init keluar anu maksudna rek ningalian tamu-tamu anu dararatang tidinya. Ardi nangtung satunggangeun kaca anu memang gede kacida. Khusus pergi ngawaskeun karyawan-karyawan anu datang. Heuleut sababaraha waktu Ardi ningalikeun karyawan anu datang. Ardi dak dumadak kerung harita hatena deg-degan. Sabab aya salah saurang tamu anu datang teh tetera manehna apal. Ih. Miar. Nah miar aya ka dieu geuning. Tapi jeung sahanya. Ceuk Ardi harita bari neuteup ka hiji lalaki anu ngagandeng ka Miar. Miar anu mawa dua budak. Nyatana umur kurang leuwih di nu hiji 3 tahun sedangkan anu hijina deui aya kana tahu umurna 1,5 tahun. Aing asa apal ieu lalakina sahanya. Ceuk Ardi bari ngarungkeun tarangna. Oh. Ya Allah eta babaturan kuliah aing geuning. Ceuk Ardi harita. Sedangkan manehna harita geus ngalengkakeun sukuna keluar. Ngan sadar di gigireunana aya Miar anu tangtuna bakal jadi kitu kieu lantaran Miar dinteun teh oge pernah deukeut jeung manehna sanajan Miar teh can pernah bobogohan jeung manehna. Aduh, aing lamun nyampeurkeun ayeuna sok sieun aya naon-naon jeung Miar teh. Sanajan aing teh pernah bobogohan jeung Miar tapi mending teh heula. Ceuk Ardi harita.
Harita Ardi terus nangtung ningalikeun. Anu memang di luar mah harita di tempat restoran memang teka tingali. Aya Ardi anu nangtung. Miar jeung Ardi kabeneran diukna teu jauh tina kaca anu gede. Kaca anu siga eunteng tapi memang lamun ti jero katingali pengrasna keranan keluar. Harita miar sama mediu ngeunteung heula. Di mana ngeunteungna teh tepat di hareupeun pisan Ardi anu keur ningalikeun. Ardi imut ngagerenyu tina hatena yang seuri. Sabab miar lir ibarat jalma anu eueuh sasaha make jeung ngajebak jebi bibirna segala rupa ceuk pikirna. Anu sok padahal di sahareupeunana aya jalma anu nangtung nyatana Ardi. Sageus beres miar harita moles beungeutna saeutik. Kek diuk digigeureun eta lalaki. Ceuk pikir Ardi eta lalaki tangtuna nu jadi salaki. Katingali teuing ngomong naon miar harita disampeurkeun ku karyawana. Miar nuduh-nuduh pesenanana. Ya kitu di eta jalma nu jadi lalakina anu tetela eta teh geuningan baturna Ardi. Tekung sirila babaturanana Ardi harita nanyakeun teuing nanyakeun naon ka eta karyawan. Ngan anu jelas eta babaturanna teh langsung dicengkat. Ardi ngaleos lantaran manehna rek kumah leungeun. Barang harita dina gang katingali lalaki anu babaturan Ardi teh harita molohok ningalikeun ka Ardi. Ardi? Ardi? Ardi ngareret. Barang breh tetela eta jalma teh anu ngageruan ka manehna babaturan manehna nu tadi bareng jeung miar. Eta jalma langsung nyampeurkeun ka Ardi. Kamana wae bro geuningan aya di dieu yeuh. Ceuk eta jalma ngabrokeun nyebutna oge lantaran tetela babaturan manehna baheula waktu kuliah acida deukeut. Aduh. Ya, saya emang di dieu. Jadi ya memang saya boga ieu tempat. Ceuk Ardi harita. Kumaha kabarna? Alhamdulillah sehat yeuh. Aduh, meuni geus sabaraha taun teu bapanggih geuningan, beuki ganteng wae gagah yeuh. Geus sabaraha hiji bati? Ceuk eta jalma lalu langsung nanyakeun bati. Ya. Ayeuna mah encan. Bejana cenah geus kawin cenah kamari ningali dina surat kabar mah. Bener ya teh? Memang benar. Tapi penasaran. Ngadenge mah cenah Ardi Wiranata teh kawinna kadua wanoja sakaligus bener tuh. Ceuk eta jalma harita bari rada nyingsingkeun bibirna ka luhur. Ardi harita pelungas palengos rada era oge babaturan. Emang bener sih. Wah hebat bro. Bisa gitu kumaha carana yeuh. Bejaan lah. Ceuk eta jalma harita bari nepakan kana tak-tak Ardi. Kumaha caranya kitu we carana mah. Ceuk Ardi harita numbung kepapanjangan sama belum kepapanjangan. Geus apa kana sifat babaturan anak beuki nyasok jero. Emang jadi saka dia? Biasa jeung keluarga lah. Sekalian bari tadi di imah kolot di Lengkong. Ceuk eta jalma anu nyebutkeun anu memangna asalna urang Lengkong besar. Oh gitu. Syukur atuh. Geus poe sabaraha hiji bati. Ceuk Ardi pura-pura teu apal. Sabab manehanana geus ningali eta jalma teh barengna jeung miar. Kakara dua bro. Alhamdulillah doh budak. Can kenalan atuh jeung pamajikan saya. Ardi harita barang dikitukeun langsung ngagebeg kaget. Sabab manehna anu tadi nyumput mung ningalikeun ka miar. Ayeuna tiba-tiba digusur. Kudu kenalan jeung dijieun pamajikanna. Tapi tapi ayo kenalan jeung pamajikan saya bisi kepapanggih di jalan ke.
bari jeung ulin atuh ka ditu. Emang ada di mana? Di Dago saya mah. Di Dago. Nah deket atuh. Saya di Sukajadi. Oh gitu. Harita Ardi ditarik ku eta babaturanana anu ngaran Imam. Mam, tek naon itu mah jeung tarik-tarik segala. Ya pan rek kenal aja wajikan saya. Ameh wawuh bisa papanggih di jalan naon teh. Bisa wajikan saya kapoekan naon teh bisa mampirkan ka imah didinya. Cek Imam harita anu teu curiga yen miar jeung Ardi teh pernah deukeut. Harita miar anu ningali salakina narik-narik lalaki. Harita ngareret. Barang ret miar pias kacida. Sebab tetela eta jalma anu ditarikna geuningan Ardi. Miar anu tadi rek kagorowok nyebutkeun Ardi. Ada ketutupan bibirna. Sabab lamun manehna jol-jol nyebutkeun eta teh Ardi tur wawuh bisa-bisa nimulkeun kacurigaan tina jadi salakina. Antukna harita miar tungkul beri pura-pura ngajak ulin ke budakna. Pok salakina anu ngaran Imam harita ngomong, "Miar, kenalkeun yeuh, babaturan akang teh teh geuningan anu boga restoran di dieu yeuh. Jadi urang ayeuna kudu gratis cenah." Cek Imam harita anu ngaheurian ka Ardi. Ardi neuteup ka miar bari rada pelongas palengos sok sieun miar ujug-ujug nyebutkeun ngaran manehanana. Pangkeun Ardi cek Ardi harita. Miar harita manggut bari ngasongkeun leungeunna. Panon miar harita neutup seukeut ka Ardi, tapi kitu raten teu lila. Sabab lalakina atanapi salakina aya di hareupeun manehanana. Miar, Kur sakitu-kituna anu kaluar tina bibir miar. Adina hate nama harita miar pok ngomong, ya Allah, Kang Ardi. Tadi dikesakeun bisa panggil di dieu. Cek miar harita beri ngagegel bibir hanapna harita. Gek salakina diuk. Miar, ieu teh babaturan akang waktu kuliah teh heula. Akang 3 tahun kuliah babarengan jeung manehanana. Ayeuna geus sabaraha tahun, geus leuwih ti 5 tahun akang kakarapanggih deui kacida pisan sonona puguh. Ayeuna cenah manehna geus kawin geus boga pamajikan 2 di pamajikan teh. Miar kaget sapada harita. Anu memang miar teu pernah sempat ningali media sosial lantaran ngurus anak. Harita neutup ka Ardi. Tapi kitu ranten teu lila sabab manehna ngarti. Lamun lila harita neutup ka Ardi, sok sieun nimulkeun kacurigaan tina jadi salakina. Janten Kang Ardi teh tos nikah. Mohon. 2. Ardi harita imut kagelenyu. Imut anu memang kabayang terus saumur hirupna ku miar. Lantaran ku imut eta miar nepi ka cek paribasana teu bisa sare teu bisa dahar. Ingat kana imutna Ardi. Serbak. Hate miar harita semeblak teu boga rasa. Tingali imut Ardi anu ngadadak hareueut. Miar tungkul teu wani pateuteut pradalila jeung Ardi. Hatena ratung teu puguh. Sebenarnya ieu teh benar berita teh. Ente boga pamajikan teh 2. Ya gitu Mam. Sebenarnya si lain kahayang saya teh. Lain kahayang dirinya kumaha maksudna ieu teh. Sebenarnya anu nyieun keputusan ti pamajikan saya norek dikawin harita. Jadi cerita kieu darak-dak harita Ardi ngabejakeun ti mimiti manehna arek ngalamar. Anu tetela lamaranana anu tadina niatna karatna haratna mung sorangan dilamarna tapi hayang duaan jeung ratih anu jadi asistenna di tempat pagaweanan. Harita Imam gogodeg. Miar anu terus ngadengekeun harita hatena
dak rumah dak dumadak beungeut oge asa paranas atena dak digdug asa teu rela Ardi kawin ka wanoja nu lain tapi dalah dikumaha manehna geus leuwih teu heula kawin ku alatan Ardi eueuh kabar jeung beritana anu harita waktu di Sumatera. Ya Allah, nah ate aing bisa ngagolaki panas ada Kang Ardi anu geus rumah tangga. Padahal mah jelas-jelas aing jeung Kang Ardi teh hubungan masalah asmara. Tapi jujur aing anu ngarep-ngarep Kang Ardi tiba heula keneh. Lantaran kabegat Kang Ardi ku eueuhna waktu ke Sumatera. Ceuk miar harita meh-mehan miar harita teu sadar hayang ceurik ngajerit ngadenge Ardi anu geus rumah tangga. Tapi manehna sadar lain waktu anu tepat jang manehanana mikiran Ardi sabab digigireunana aya salakina anu jelas-jelas satia satuhu ka manehanana. Sanajan memang dina beungeut jauh lamun dibandingkeun jeung Ardi. Ardi anu mung lila-lila aya di dinya sabab ngarti kumaha perasaanana miar. Harita pok Ardi ngomong, Mam, bisi ente aya naon-naon bebas we ente dahar naon di dinya. Emang kumaha kitu? Cek Ardi harita ngalageroan ka karyawana. Sangeus harita karyawana deukeut, pok karyawan eta ngomong. Pikir saya naon Pak? Ieu tolong dilayanannya. Anu paling terbaik. Sabab ieu teman saya. Mohon Pak. Cek karyawan harita beri mangut. Ardi teu ngomong naon wae ka karyawan. Ngan anu jelas harita Ardi geus balik deui. Pok Ardi harita ngomong ka imam jeung sakalian kana di pamajikan anak nyaeta miar. Mam, oke miar. Saya mau bisa lila-lila ieu soalna saya ke kantoran jadi pemajikan saya. Emang nama pemajikan dirinya kerja gitu? Lain kerja sih. Ya setik boga perusahaan butik lah. Dua anak dirinya. Ya. Hebat euy. Aduh. Cek imam harita beri nepakan kana tak-tak Ardi. Yang satunya saya tinggalkan heula. Oh nya Ardi. Ira-ira mampir ka rumah saya dah. Nah deket ieu tuh di Sukajadi. Ya siap-siap. Cek Ardi harita. Bari leos Ardi harita init. Nuju kana tempat parkir. Terus asup kana mobilna anu super mewah. Sabadarna Ardi teu hayang init. Ngan kulantaran didinya aya miar. Jadi Ardi asa teu puguh rasa sok sieun miar kaceplosan eta kumahaon. Ardi harita ngahaja init. Ninggalkeun eta petempatan anu nyebutkeun are ka kantorna anu jadi pamajikanana. Anu sok padahal pamajikanana harita teu ngantor dina poe harita. Ardi dak dumadak harita yang balik kerja di ka imahna nyata ka dago. Aing daripada ditu ka dieu mending balik we. Cek Ardi harita. Bari mobilna harita nyemprung nuju ka daerah dago nu maksudna arek balik ka imah. Para mitra kaum dangu sadayana. Ayeuna kataturkeun miar. Sangeus ditinggalkeun ku Ardi jeung sangeus papangih jeung Ardi. Hatena asa teu puguh ratug. Harita paromanana ngadadak robah alum.
salakina anu ningali perubahan pamajikanana harita kaget barang ningali Miar anu dak dumadak alum kawasari gitu. Miar kurang biasa tidak mang. Henteu Kang. Ih, lu bener itu eta kuningan mereka tinggali bias gitu. Miar harita tungkul. Udah abang mah, ayo mulang atuh. Cek salakina bangun anu dedeuna keranan kami artnya tur perhatian. Ya tina naon Kang? Ulah tina nonton naon. Si kumaha nam yuk. Ulah cek eta babaturanana Ardi anu tetep ngajak mulang ka Miar. Miar anu dina hatena Norwejo. Ingat ka Ardi anu cikeneh kenalan jeung manehanana pura-pura tua. Ya Allah, Kang Ardi. Aing teu nyangka bisa panggil ti dieu. Jeung teteh Ladi anu ngabogaan restoran ieu. Miar bekilila mikiran Ardi katingali paromanana asa beki alem wae. Salakina anu ningali perubahan Miar harita keneh langsung ngajak Miar keluar ti eta restoran sabab hariwang sok sieun pamajikanana kumaha onam. Budak nu hiji harita di pangku sedangkeun anu keur di pangku ku Miar memang budak masih kena leutik keneh. Emang mereka mana gitu Kang? Ya wih lah. Eta Miar ketinggalin terus kawas gitu geura. Si kumaha onam. Da mereka dokter heula. Oh, atuh Kang dah. Ngormatin naon? Ulah tenan naon aya mulang. Ceuk salakina harita atuh ngacurigana naon. Miar ku kituna teh akibat kumikiran Ardi anu cikeneh asa kaget nakeranan lantaran tiba-tiba pepangi di tempat Ardi anu muka restoran. Sedangkan Ardi anu nyemprung balik Rago. Harita tengah bejaan heula ka dua pamajikanana anu keur caricing di imah. Aing mangga bejaan naon heula ya kami ya ka Ratna. Tapi aing kunaon papanggih jeung Miar pieu. Ate aing ujuk ratung teu puguh. Tapi ada lain deui atuh da ayeuna mah. Ceuk Ardi anu salintas ingat cikeneh papanggih jeung Miar. Anu paromanana katingali anu gugup nakeranan pasti tetep kumanehanana. Ek teu gugup kumaha. Miar anu memang terus-terusan ngarep-ngarep Ardi tur bogoh ka Ardi. Tiba-tiba ayeuna papanggih anu geus dilapisan teu papanggih jeung manehanana. Ardi nyemprung harita ini ke pusat Dago. Sanggeus harita Ardi nepi ka imahna. Satpamna geus ningali yen eta mobil Ardi nu datang. Langsung mukakeun gerbang. Terus manggut kadudunganana nu kakarak datang. Ardi ngageleungkeun mobilna ka pakarangan imahna. Reg harita eureut. Sanggeus kitu Ardi teu ngetuk heula panto. Terus asup ka ruangan anu sok